Neng dia. Ya Pak. Wilujeng ulang tahunnya Neng. Nuhun Bapak. Dia teh anu teh sabaraha tahun Neng? 15 tahun Pak. Nah, gening tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Kumaha reaksi bapak upami putra bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat bapak. Saya nama bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Hah, Mama, ya kereta si Ade nangis wae Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer gerak. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh Mama di jero sumur. Mana euy? Royak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak emme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya teh ka anak emme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa atuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nggak nyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembam, jeung kulitna meni hidang kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ari kitu mah. Lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we. Carekan tah jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dieu. Daniel, Naon atuh Jack? tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Dia dah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang? Besok pun Adi ke rumah sakit Pak. Nah kunaon kitu? Sora mah kaberian ku artos kencring Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami Pak, abi oge besok kamari. Besuk saha deui? Besok itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Laras Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Ya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan. Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel
Reuneuh ku vitamin A. Pak kadio pak. Naon jang? Ya Udin maca. Ai BBM teh sato naon pak? Nah cek saha BBM satu. Iya buktina bisa naik cenah pak. Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun beut putus hubungan jeung kaboga anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon beut putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon beut putus? Ari kuring mah anu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang sekedap mang. Siomay? Mang sekedap. Macep, beda meser naon? Mang ari ieu naon mang? Iya, bakso. Tah, nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya mang. Iya, ieu tahu 300. Bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana mang? Heh, nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi narosola ka mang. Ai tahuna meserna di mana mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan mang. Iya mang meuni kieu hidung. Gusti, nu agung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabareun. Ai baso ageng aya mang. Aya, sok berek sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya mang. Aya, sok bade sabaraheun. Ada abi mah teresep sambal mang. Nyantos atuh sok eta ya naon wae mang. Nya geus nya nya ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah henteu mang abi mah narose. Nun mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Jadi ical bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko atau selaku ibu dipeser wios rada langkung oge pangaosna ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak. Itu apa pak? Ini, aduh, tolongin saya pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh, kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi ka setrum. Iya dok, da kumaha tuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga jang, bade meser buah naon jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh, Mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, katu mana ari aya, Mang? Bener ya? Mana? Uring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih, Mang? Ari buah si malakama teh? Ya, jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulang liar penting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napiraku anak saha eta teh? Apaan budak leutik ge anak jurig? Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu.
ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu ilikan heula sampe meh diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres deui teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si akang kalahkah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, cikarunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higal jengkal. Si bapak nggak bohong, cina kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa. Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon dah ngan dalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya Canggihkan. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi waos nu mana nu karos teh? Iya waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Mat? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Sapertos sawah, Bu. Pih, Ari tadi si Mang tukang kebon cunihin ke abdi, tapi saudara mah dibeurang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Ah, pokoknya mah cunihin ta ya teteh, turut campelak kadunungan. Nah, laras ya teteh dibeurang ku papi. Nah, ada papi mat di rumah sa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Ternaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Di lebat dia drum. Pak, upami abdi ngalakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh, Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum tuh, Pak? Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Nuhun ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasisa kieu bade angkat ka mana, Tat?
Jang, biasa we dengaran lagi Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf Jang. Rek ngilu. Hayu. Ah moal Ustad dah. Engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Dalil. Naon? Naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya canggihkan. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh, Ya udah tuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa tuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis puting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam, terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakatingku pelem. Teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kain capalat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya Mbak? Sampun telas Mas, Iya, memang harus pakai gelas atau Mbak. mboten wonten Mas. Betul, memang saya suka pakai santan Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih Mbak? dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya itu Mbak, selain cendol saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sanggeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanya aku naon atuh. Muhun Pak hanjakal abdi teh ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap Bos. Kang Deden, itu hayamna kalabur. Mana? Kan bayar ada mau kemana-mana. Kan alamatnya kayak bisa ke orang kene.
kuring teh beut hidungnya Pak. Apaan urang teh urang Afrika. Oh Pak, kunaon ari panon poe teh beut hijinya Pak. Ye Sujang, panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna sacan ngasa anu ngarasaan Sri Lamot biweteni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poek. ayo atuh nini yo atuh cium dewek ini kumaha rasana Dan men, tapi kayak anak nih rasaan teh aya nu melagdi nanti kalau uing puguhun ini ge kerewas ya teh. Untuk langsung ini loncat ke mananya? Saatnya canggihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantau sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Cala. Yang naon bro itu bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak hari ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa? Naon? Sok. Institut, Ya. institut. Ricek maneh naon? Aduh, kira ku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe sanu hitut eta nu ngambe. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak, nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era, pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah, nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler, izin. Da memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Reka rumah sakit itu. Tapi jalan poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang kata berat dulu diantarkan ke rumah sakit. Di,
ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Kumaha atuh teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, Ganeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang ge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya, Neng. Ah mengawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku neng dikuncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang, neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk? Hayu akang kasep. Tuh Neng, tingali sayanya aja makang biasa urung dina tempat poek Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke, ari Cep kumaha? Mainnya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngendang anjeun. Saatnya canggih guard. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru nyos atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya wing mah ka maneh Nil? Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusawab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi we teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Dosumang, Selaon Seven, atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Selaon Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, nemawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui, kengeng teu?
Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Nah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabimbing ka mama. Mohon, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sajun, sok sia, geus biji kebiasaan tematu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami bapak bade ngepet abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Biasa kedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Kutang saha? Eta utang nu BMN. Mang, beca mang, Kamana, Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu, Neng. Mang, tos we di dieu. Nah, Neng betliren di dieu, di tempat sepi deui. Kan Caringin mah lebih keneh, Neng. Aku nyos we mang di dieu. Ya artosna, nuhun nya mang. Nah, si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi ge geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasolin teh suka jadi bari lempang. Burung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngorek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaririncik. Nah atuh keur kitu teh burudul teh ti palebah asana teh. Kuring diudag kunti sabatalion. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung. Benar. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Iya. Ih. Jempleng. Ih. Ah. Ih. Aduh cece, pun lanjut teh ulina teh ka lokalisasi wae pada mana teh. Nah, atuh menikah dinya wae. Nah teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha meni tiap wengi ka lokalisasi teh. Nah, ari cece misi galaki hidung belang wae atuh teu boga salaki teh.
nya eta tiap wengi ka ditu teh. Nah, bisa gitu. Narik naon atuh kadinya teh. Nya ngajemput abdi, apaan abdi mangkal di ditu. Mang, masa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Kudu bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui henteu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sakedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Aya 4, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sakedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Mohon Pak, abdi teh nuju mabok Pak. Dah jangar pisan Pak, aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi teh dipiwarang kupun Bapak nya tah menarikeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah tah aja teh panjang-panjang teuing nya teh. Eta mah lentar aja Jang, rel kereta api. Ari Bapak anu mabok teh abdi eta napi Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya Pak? Kuring rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling obatnya? Tuh Pak, da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Mun Pak, da abdi mah maling ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana seberapa kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh eta teh Menara Kembar anu di Masjid Raya. Di jana mah ya eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade.
Naonkah yang hidup teh cu? Kieu ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas, pokoknya ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir Ya, siap ki siap. Naon? Nu terakhir naon ki? hidup kudu mawa mercy bodas hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini bang, ayah kalau bawa truk ini nggak akan dirampok bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedotinya. Saatnya canggih God. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betul didinya betul. Sakitu ngebut, nabrak teu keuna. Assalamualaikum. Araya, Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamanya? muhun, mamahna aya teh? Saya, mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Henteu, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mama. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Iya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya melawan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak, tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Habis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beca sarianeun loba hudang penting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah, kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bedakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalabetan soal ulangan. Soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngalih ka Garut. Ayo naon Pak, ningalikeun wae. Henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba Jang? Komo deui 10 tahun.
grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari bapak ngarokok teu? Henteu jang, dati bubudak bapak pecan pernah ngarokok. Oh, bapak kada mobil. Boro-boro jang, boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din, Naon, Mang? kunaon sih lainnya tadi cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Ugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocok da beuteung. Daniel, Naon Jack? adi geura. Naon Cenah maneh kungsi nyojin. Ari bungkulkeun nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakaianana. Wah, sia. Kumaha rupana? Biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mah di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang, mi HP kuda sagedengnya, mang reka cai heula ya. Ali mah, sieun nyangot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyapak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi walau ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42 dibalik kan? Duh, tulung uy. Bunuh. Dudung tuh. Butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju muru ku sono. Nunu nuju udur runtu. Ku Mumun tuh. Mumun busung. Ku Bututut. Bututut tuh. Ku Bulung. Ku Dodo. Geus bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kadieu geus kedap. Non, Kang. Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang, tempo Kang, di luar teh pan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita? Obrolan berit awewena. Ya, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar can? Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mun kenalan mah. Tapi urang mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Ya mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot.
loba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun mani mah onta. Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge Naon? bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Mohon kan. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun sedih gitu. Nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka Bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, ngaresan atuh pami kitu mah. Ngaresan akang oge nuju milari istri ya. Leres Kang? Nuhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaresna? Meni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan dialak paoge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur aram mucuy rupana. Mimi geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyanyinya lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten meser paku sakilo. Mangga. Bade dibungkus wae. Ante dituang di dia we, Kang. Kumaha dok, si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salares nama sumping teh kedah ka dokter THT. Ari ieu kasim kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga tuh dok. Tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi euih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan ngiraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal kapos ya tuh. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal kapos ya tuh. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyadak pakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyadak pakaran. Sabangsaning awi pakebukasur atau napi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar Pak, saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya Pak. Penyakit Bapak itu banyak Pak, tapi yang paling terlihat itu stroke Pak. Aduh dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah nak kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih ka kandungan tipun lanceuk anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok ayeuna mah laanan rak sukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge abdi mah ari ngalaanan baju lampu teh kedah dipareumeun. Daniel, Naon Jack atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh tak rame sih kan ta. Mana nyekel mana?
urang mah nyekel PSMS patina. Ongko cenah mana teh bobotoh, Lin? Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh kusabab kuring teh bobotoh. Pan PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek bu. Aya. Pesan itu 2 porsi. Porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng ya bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya. Nganggo waluh? Muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah bu. Kacang mah bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring ibu. Nganggo goreng bawang teh? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan lah bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun paseman katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Radio orang rek carita sia bapak urang mah jagoan kepatasan sakilo digandungkeun aceli tuluy dibeledugeun hade bapak urang mah jagoan atuh ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh udah geus maot iraha maotna nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pintar. Ngagambar naon Udin teh? Keendahan alam bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi kata tiasa digambarkeun bu. Daniel, naon Jack? Adieu geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, ari eta bohlam nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope Gope satingtong we lah. Kok nya bisa teu? Hanya oi kagak ngerti apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 Heeh, satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nano aja? Gepuk hiji, bunyi 3.500. Hon, sarang tempena hiji 500. Sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon becerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bilang ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beuteungna. Sarapan jadi teu nyeri beuteung. Kang, oi, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon kitu nya?
Oh, eta tadi wengi sarung nuragra ka handap. Duh, sarung. Nah hamnya disadaran min ngagoloprak kitu nya Jang. Nya tuh, kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam. Beri asin. Asin. Nah, aya satu asin. Mun kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jalma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jalma nu berwawasan, jalma nu apal iraha kuduna hitut. Jalma nu misterius, jalma nu hitut tapi batur oh nu nyahoan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yang hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuring ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jalma nu pedit, lamun hitut dikawarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambelan hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jelma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jelma nu pintar, jelma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama sersan 1 kumargi tos 7 tahunan nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos sersan 8 lah.
Mana SIM? Milarian manuk pak. Mana SIM? Mohon milarian manuk pak. SIM mana SIM? Nuhun pak, milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang Weser sirup mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa weh. Mung cing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap sirupna diamin. Mang sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitmov, cik kadia. Ya bu, abi. Kadia bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavianya. Sanes bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitmov. Oh eta. Semari teh kan singkatan bu. Dinami bapak Surtono sareng ibu Marianti. Ari Saklitmov. Sabtu Kliwon 7 November bu. Mang, soto campur hiji mang. Mangga Den. Sing balik atuh mang jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari mang kumaha sih? Wong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geura Nini buru atuh Nini. Naon aki, meni jojorowokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel tali timbaan jeung emberna. Tong ujrut aki, tadi teh jamu sari rapat nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mang teh alin disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sian diukir. Gak apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedilangin. Aduh. Pak sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga Sep. Sok Sep, sareng naon wae tuangna Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na Sep lah. Da sangona mah teu dietang. Nah 2000, nah saun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina duh. Sia kanyahoan ayeuna mah ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh mun hirup jeung narkoba mah Mari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abi menteu. Eta geuning katinggalina ku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk mangga nu pada jeruk Garut ya asli asak tina tangkana sanes-asak karbitan ieu mah dijamin kareueut pokona mah kareueut. Tahu mangga nu bade tahu Sumedang, tahu dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun. Mang, bicara naon Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan
Ngaran kesenian nu hirup di Tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan awan coba Kakarak ngadeng nyai Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Tapal. Tah, Tardan teh kepanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya serangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, ye urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di nu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu euninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah atos bu cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangmayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, telepon. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpahkan leres-leres ka Bandung, sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batur nu teu kenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajujug ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan Leuwih Panjang Pulau Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Cihampelas atanapi Factory Outlet, tong hilap nyedak atos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kalima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSM, Ciwok atanapi ka mall-mall sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawai gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ada nu kalima saha? AA panan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teh ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha letar. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten pengadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu. Kala atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak,
nembe pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atau napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang lauk nate. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember, mangkukna mah malih dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teu terangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor Jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwah teh abdi. Man, geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV pareum? Blep blep blep. Kitu nya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, hadiekeun remote urang pareuman TV-na. Ya. Tah, gitu sorana TV pareum teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu papa ngomong apa tadi sama si bibi pembantu kita itu mah. Yang benar, emangnya si bapak ngomong apa sama si bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Ya udah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si bapak teh ngomong apa sama si bibi? Sok ngomong sama mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Bang 5.000-nya. Iya, si bapak teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang, Mang nyukan acis Mang yang jajan. Oh, Sudin, teu boga duit receh. Si Mama pelit, minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta itu nu gedena Mang. Ye, ari maneh mau duit gede apaan receh wae teu boga. Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, bagi ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulai di mana, Neng? Harusnya mulai di kampus, bade uih ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, bentan atuh Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ieu teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri ana terlentang, itu artinya ana kagak mancing. Saatnya Canggih God. Anak Semar Murcika saha? Cepot parantika hampaan di rumah sakit.
penyakit. Pispot. Tempat teman. Pot. Eta ari udar atau lesat. Kapot. Ari nu nyewak dina pipi. Eta kempot eta pamicenan hasap dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot tong miheula anu cing udin Dari Telkomsel. anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang, Dok Sri Wijaya beunang, Dok Sri Wijeki mah kumaha maneh we? Dari Telkomsel. Di ulam lingkih karena rompok sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu bayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei, eta banan tuh kade. Antok anu naon jang? Eta teh kana aspal. Digeleng siak wae mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun ku nu ngarona. Atuh tetulus ya kabangsatanana nya. Oh, henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang pipeut imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona.